Ieu bajang nu ngaraji urang bae ulah dibejaan ka batur paling harewos bae. Memang haram. Kayak kanyawan haramna ti mana? Kocoranana kapan tina pajak. Pajak saha nu ngahalalkeun pajak. Oh, gitu mah. Batak Gus Dur salila aja na ngajabat teu pernah ngadahar duit negara. Teu pernah nya. Eta teh ka luar negeri make duit negara kapal teh mah. Dibelikeun ka bensol masalah. Dan teu didahar teh. Tuh, beda. Ya Allah, ya Rabb. Sakitu bahelanana. Ya, jangan pikiran urang. Nah, jangan mah minggu hareup mah moal ngaji. Sanu nita? Ini tante sia mantok sia ka ditu. Teangan ku sia guru sia anu ngahalalkeun. Teu kudu ngaji ka Cilongok teh kudu. Cek kiai teh aing cenah ngadahar moal aing moal ngaji. Mantok sia ka ditu. Teu kudu ngaji ka dieu. Omongkeun ku sia, salah ki uci mah. Omongkeun ku sia. Kan rasa kayak gitu sia. Cek dulu di luar naon eta. Itu rahasia teh mah. Rahasia perusahaan. Ya Allah. Mantak lamun kiai hayang dibere ku bupati hayang dibere ku gubernur eta mah kiai panggoblok-goblokna jeung pang tolol-tololna jeung pang blon-blona dunungan. Ye, tukit budal benteu. Nya mah dibere disidekahkeun deui. Kasias ya lu ngomong ngadahan. Aing nyaho. Aman ki pudolina mah sia. Nu jebeg nyawa sia jebeg. Ya Allah, ya Rabbi, batak kula heran lamun aya kiai dek ngembangkeun agama masih kene ngadahar duit pamarentah. Heran kula. Haji cenah jauhan pemerintah ulah. Wow, biasa kula mah jeung bupati akrab, jeung gubernur akrab, jeung kapolda akrab, kapolres akrab. Bahkan saluhureun kapolda naon? Siapa eta ngomong? Tinggal sia makan. Ya, bukan nyaho. Nggak bener nyontek. Aing mah pokoknya timbul di sia mah aing teu percaya bae kajen bener ge. Tuh, TNI barau ulama, masya Allah. Bahkan sababaraha jelema gede moal ditanya moal dibejakeun deuk ka dieu ulah teh eta pugu maksud. Wow, bahkan bupati urang, gubernur urang babarengan jeung urang. Naon kitu ngaranna haul. Bakal gubernur mah geus mere mundingna gedua sapi pula deh. Ye, ya namang geus mere ku ari ge ti kamari ge geus mere. Lain be siapa ngaji bete mere malah nggak ngintip bae cekerna goblok kita coba. Lain masalah wow jeung wow biasa kerjasama ulama jeung umaro dalam rangka nanjeurkeun kebenaran, nanjeurkeun agama. Asal iya ngan ulah hayang duit masa gitu. Justru kurang masuk kaju ngajauhan lain biasa bae. Jadi ada gejala masa ruah. Eker bareng jeung urang mah eker di luar urang ngomong Allah alam. Nya jelema nya lain. Kan gitu tuh kan keharti kan urang. Atuh biasa bae. Wauhan biasa. Ngan ulah ngadahar duitna. Sebab kuari eueuh nu halalan. Hayu coba pangningalikeun nu halalna di mana? Imah ulah gandeng urang bae imah. Maksudna. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, ya Allah. Numbantaka bahasana lamun teu amat terjadi di hiji negara duit teh geus
haram malulu kumaha pamarentah na mere apa ulah ka rakyatna hiji nomor kedua rakyatna kudu narima atau ulah jages dibahas kabeh geus dibahas masya Allah karim nu kaliwat etik aja ya Allah mali teruskeun aku mali teruskeun teh ngabahas eta mah babieu loba kiai-kiai mudirun anu proposal mah salah cenah kieu henteu lamun memang deuk neangan dunia proposal lain deuk nanjeurkeun agama lamun deuk nanjeurkeun agama ulah moal didenge ku masyarakat saha nu ngadengekeun kiai pamarentah atau kiai modern saha nu ngadengekeun ya eueuh nu ngadengekeun didengekeun ge bari kieu mah oh iya di tukang bae aju sampingna dikaluhurkeun pret beres ieu tamun hayang nyaho kos kitu tah ya Allah kipu doli teh kiai teh bener tapi nyana mah masih didengekeun kene ceramah masih kena didengekeun coba kiai modern apa didengekeun teh kararieu oh iya di toilet teh bener teh geus aing mah teu nyaho bener teh nyaho pokona da kipu doli mah sakitu masih didengekeun kene sakitu gitu bener maksudnya yes ya mau masih ngomong sakitu gitu bener didengekeun kene berarti hebat jasa kan si itu mah bener na bete didengekeun kok masalah ya Allah ya teh keur nyaritakeun naon sih kiai kadinya-dinya keur nyaritakeun perubahan kiai nu tadina kiai bener jadi teu bener nu tadina kiai teh ieu teh hayang ridho Allah ku ari hayang ridho makhluk nu tadina kiai teh neangan jalan pi sorga ku ari nyana jalan pi neraka kan berubah tak berubah mun tadi kotok berubah anak embe berubah orang kiai ge berubah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Masya Allah Masya Allah walau galabal haram biadi sultan lamun ngalindi harta haram di leungeun raja sultan teti RT datang ke presiden sultan RT teh sultan terbawah raja terendah ada hubungannya langsung jeung masyarakat nyana malah eta hebat sebenarnya hakikat mah luhuran RT jeung presiden mah teu langsung bersentuhan jeung rakyat RT mah langsung bersentuhan jeung rakyat langsung nyana mah korupsina kanyahoan jasa sakitu gede ya tapi di pasar Kemis mah moal aya RT korupsi moal aya alhamdulillah RT sorga kabeh walau golabal haram biadi sultan lamun teu mah ngalindi harta haram di tangan raja di tangan pemerintah cek Imam Ghazali Purrimata tiatu haram dibikeunna pemerintah ulah sok mere komo ka kiai mentak ulama enggak sih bupati menang ka imah asa ulah marang bere gubernur menang ka imah ayo asa ulah termasuk Kapolres mangga bede ka imah geus diancam ulah mere Kapolda mangga hayu deuk ngaji babarengan deuk salat Jumat mangga asa ulah mere sakitu dinyatakeun ku ulama lah cenah kiai geus ulah panjang-panjang ngabahas kos kitu cenah is cili cengeng pengen jadi saya do jelas kan mantap bupati tarang ere itu jebutkan pelit ulama embung kulana sekali-kali mere duitna duit negara apa duit bupati duit kula cenah ieu mah oh
merek sebaru rahasia tuh mah syirik menta kan ya cabok sih wae kan lagi aya usaha lah gubernur aya usaha ada di luar kenegaraan di luar pemerintah eta nu halal mentek dibikin kayu nu halal gubernur merek gede lah merek cenah siki aya nyawanya ye mal bisa sesuk aya nyawa bae heran aing teh ulah nyatakan Kapolres Pak Alip sebarakali kabar teh masa mau di sini boleh mau kapan aja dan pokoknya datang asal jangan ngasih uang sama saya ulah mah jelas-jelasan oh ya udah tereket saya kaya sebulan bejakeun kula mah kula mah sugih aing daripada dibere mah ngebut sugih aing pokoknya mah datang ke rumah saya entar saya jamin oh kamari Pangdam ka imah teh geus bejakeun saya kaya dibandingkan dengan Pangdam di hareupeunnya na urang ngomong kaya apa sih? Wow, tanya sama orang-orang. Wow, sawah sebara bau bukan itu. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya tuh mere ya tuh. Kan sebab dibejakan kaya saya. Kayak saya kemana-mana nggak pernah naik mobil angkot nggak pernah saya. Saya naik Lexus terus. Ulah ditanya be Lexus saha. Ulah ditanya anjing. Waduh bahaya ya. Alhamdulillah akhirnya nyana akrab bakat dekat dia mangga nu penting ulah merek sakit ih gampang ngeunaheun aya deui pejabat nu dekat dia dek merek sabaraha miliaran dek merena teh ulah kecuali ka dieu moal merek sadama nyana dek merek ulah ditahan goblok aya nu ngabisik oper we cenah ka dieu tangkorak sia urang ye ayeuna jurumuskeun sia sarua jeung si teh ditahan ka neraka ka sia geus urusan neraka mah tanggung jawab abdi ya goblok ieu mah abeh urang lempeng dibejakeun sote abeh ngeunaheun ibadah ka Allah sebab ahli-ahli Allah mah ieu teh mere jalan supaya ngeunaheun ibadah supaya salatnya hampang, baca Quran hampang, zikir hampang, ngeunaheun. Karasa ngeunahna ibadah teh karasa lain sakadar ibadah tapi karasa ngeunah cara na eta tah. Duit itu kos kitu ulah didahar. Masyaallah. Teh, panjang tah urang mun nyaritakeun kos kitu teh. Carita duit haram-haram di hiji jelema atau di diri urang. Urang usaha limbah sedangkan usaha limbah mah lobaan haram usaha lamun limbah lobaan haram geus teu kudu jelaskeun lobaan haram ya cenah kiai so tahu jasa ayo sia ka dieu ditanya sia ku aing emang aing teu sakola heula aing sakola perlimbahan maksudna goblok atuh aing nanya heula ka ahli limbah ye mantap kakak kula baheula teh dagang limbah ngangkrok we dijual henteu dibikeun henteu kula nanya ka haji kan eta teh dijual henteu lah haji kunaon teu bae henteu engke heula ka haji itu bisa ngangkrok bae dirinya emang eueuh hayang mun geus geus-geusan cenah ka haji mah ka haji kula teh kakak kula emang kunaon moal beres cenah teh goreng meulina teu beres gajualna teu beres ye cekuna kakak kula sakitu mah lumayan oge ye atuh berarti nyana tasawuf oge sakitu mah ngangkrok we limbah di dinya kula kan ditanya sababaraha pelimbah kula nanya anu oh iya tah geus masalah geus cuma keur carita doang ieu mah keur carita tapi kan jelas saya nu halalan nu ngarasakeun harta halal jeung haram hanya manehanana nu dagangna nu ngalakukeun wayahna jang dahar dirina jeung keluargana mah ulah dibere nu haramna oh mata di dieu mun dibahas panjang loba lah caritana geus teu kudu dibacakeun tekna lah hese hongko dibacana ge geus urang nu nyaho ieu teh nu halalna duit urang sakitu nu haramna sakitu
Nah ieu teh jang urang jeung anak pamajikan mah wayahna bere nu halalna. Nu haram teh jang saha teh? Dikeun geus eta tah. Kagok oleng. Tuh kan, beres pikir teh perubahan. Urang tadi nangenaheun dibere daek ngaji nyadar narima eta teh keur diplongkeun ku Gusti Allah ketika tak bae goblok kiai kasinggung aing lantaran aing sok kadahar duit pamarentah nu kadahar kunyana keur ngamuk di jero nafsuna lamun nyana sadar mah nyana ge ceurik ya Allah heuh bener minggu kamari mah heuh bener minggu barang diborjakeun ku sieun ngamuk bahkan nyana dakwah ulah ngaji ka Cilongok haram segala rupa haram segala rupa bank haram kredit haram duit pemerintah haram geus ulah sok ngaji ka Cilongok jeung aing ngaji naon sia wae ka baca kitab kabeh baca ku sia kabeh leg-leg ku sia kabeh teu deuli datang aya nu ngadengekeun bae sebab naon dibendu Allah ku nafsuna moal beres ngaji ka dieu emang sanu nitah teu hayang teu dititahan wae ulah ngararaji ka dieu ngararaji bae ka dieu pan SMS-an jeung tukang wuduk pan masalahna ai teu kudu wau teu kudu jeung kula ngaji teh teu kudu wau teu kudu kenal geus teu kudu sasalaman acan geus betes ieu jeung tukang pakaian awewe mah ka ditu jeung tukang sate ka ditu beuh memeh ngaji geus mesen 3 bungkus bawaeun balik beuh budak tukang wuduk segala rupa masalah ente mah seni doang tuh mah kiai seni perut mah masalah ngaji keneh kalau masalah nah udah jelas perubahan mengakui ya Allah ya Rabbi jahenya ngeuraheun salat ngeunaheun Allah ku ngakuna bae ngeunaheun penting dae kudang salat Allah menang tah 2 poe 3 poe ngeunaheun kadina kot teu ngeunaheun deui eta duit haram waya di awak urang ngamuk deui ngamuk terus nafsuna timbul deui lamun ku nafsu mah moal nyeraheun eta ieu teh maksudna nuduhkeun lain sakadar nyaho ka hukum teh pake ibadah teh lain sakadar ungkeg-ungkegan kikituan tapi karasa ngeunaheun salat eta nu dimaksud teh asal geus ngeunaheun 100% eta ngaranna salat ditarima ku Allah ente ulah hese ai salat aing sih diterima apa henteu rarasakeun ku sorangan asal salat urang ngeunaheun eta diterima geus teh kudu dibacakeun ku aing tekna geus pokona mah asal ngeunaheun karasana eta diterima asal rungsing teu diterima aing salat ongko rungsing ongko salat teh rungsing heran aing mah tah eta nu geus kitu ngaranna teu diterima salatna komo ciri ke mana? Tungguan aing kain sholat tu lah. Allah tewas set bes. Cepat amat camping kan gue. Salat tidak terima. Yang mana? Si aidek nungguan sholat aing tungguan. Lamun teu ka aing nyusul bae aing mah sholatna aing mah biasana tenang. Cek anu ngadaguan. Coba aing nyaho ketenangan sia. Aing tungguan ku aing. Menang 3 menit geus. Kan sia tenang si 3 menit. Rungsing aing teu diterima teh salat asal rungsing teu diterima salat pakan karasa kehadiran Allah teh nikmat lamun karasa kehadiran Allah emang hayang cepet moal mata kablah ditu mah kadang-kadang salat teh hayang sorangan nah sebab da ngeunaheun sorangan mah Allahu akbar teu kanyahoan ku batur pas tahiyat ge haju teu hudang deui orek nunduta haye ya jaga paharaman lamun hayang ngeunaheun ibadah urang di ka mana tuh